Calage rilmur barudak. Ah, Alhamdulillah, Maipin. relate namanya cigana ieu tayang teh maraneh sawageana anu dia lemur keneh nya. Oh, benar. Anu dula lemur atau nu geus balik lah ieu tayang mungkin geus lebaran benar. Duh sono urang hayang kamari mah rada katahan bulan puasa. Ayeuna mah henteu. Tapi moal ditahan-tahan nya da geus beres anu puasana ge Ramadan kamari ternyata teu naek. Sugan balik deui nya nu konten nu ayeuna nu dek di reaction ku urang. Rame deui lah nya nu edisi lain Ramadan mah. Kamu eleh euy ku konten-konten gede nya. Tapi teu naon lah ngaranna ge ikhtiar ku tuluy dicobaan. Tuluy cobaan. Insyaallah lah nya aya hasilna. Tah, jo langsung wae teh. Set. Aduh. Eta mah tingali pas pisan eta mah kanu liang lodom. Set. Tah, tapi da resiko olahraga ekstrim kitunya. Cilakana teh kadang ekstrim oge ieu tingali pas pisan kanu liang taeun ai anget nyeri ciana nyeri ieu mah bener nyerina beda ieu mah lila sia eta mah nyerina teh nu kitu mah urang ngalaman soalna anjing urang ngalaman wae nya budak urang bawa sepeda bala urang sok nyetrit di ieu di Cikapayang saacan Cikapayang ciga kitu bala mah di Cikapayang teh aya SPBU nya bala sok nyetrit di dinya jeung CS urang nu ayeuna lain CS deui ya nama tong anjing si lalajo eta sok lalajo cenah naon tah maraneh lamun geus lebaran kieu kamari geus lobana ngaran teh ku kalonon ku lemaknya dahar lemak santan ku diolahragakeun tah ciga si ieu salah satuna tah diolahragakeun kieu anjing tah sugan urang teh anjing suara karet anjing pek teh suara nu katingang anjing nu ka tapi maraneh mun geus lebaran kieu mah ku diolahragakeun ngarah kabuang lemak-lemak kolesterol pasti da kumanya lebaran sagala dihakan sih katanya maraneh siga disikat we anjing lebaran anjing sugan aing suara nu ieu suara karet ieu gelut wah rek nulungan teh mah cingana eta budak nanya rek nulungan ngajingkang tapi alus eta reaksi si ieuna si lawana ces kacepeng anjing salut ieu nu seuri teh si ieu si Maria nya Anjal di Maria nya cika si Dewi Maria anjing seuri ieu di Jepang mah kreatif tinggalinya kalkulator nu aya soraan kieu teh karce nya kalkulator karce nu aya soraan kieu mah da mun Casio soraan karce anjing meuli di Cibadak tarane tinggal mantak bisa dijieun musik kreatif bener sieun mun jadi kasir di Jogja mah geus kudu jadi employee of the month tuluy ieu soal tingali ngasiranna ge gancang kieu tuh bener ieu karce mus moal jauh ieu merekna karce ieu mah karce pasti untung cetai eta iklanna teh anjing baheula mah gasnya lu kulit wah ape full satu tuh langsung lu lepas sekaligus begini keur diajar mobilnya bener anjing tah gasnya lu da salah eta ngajarkeun gas mah tong ka dipul lamun masaker manual keneh mah nya ieu mah gas ditahan dipul oper giginya tinggali standing tuh gigi satu tuh langsung lu lepas sekaligus begini nih tingali hade si eta kumaha ieu teh anjing pemadam kebakaran teh ieu mah keur ngasah skill ieu mah manehna mun teu ngasah skill nya keur latihan ieu mah ngasah skill nyi emang ngasah skill mah kamonesan teh we ieu mah wah aya wae kan biasana teh ku karet deui nya ieu mah teu bate si ieu apa maneh mun lalajo nu kamari aya sukuna nu six pack tah ieu anjing dipraktekkeun teh di dieu cigan teh bae da suku urang mah six pack nya geus kalatih kamari ku tarawehan soal si mah kopeah keneh ieu nya balik taraweh mun cigana teh peutingna taraweh suku geus six pack rek nyoba suku cik kumaha kanuban mobil intinya itu amun ciga urang mah semua bisa soalna
pasti eta ban langsung soek da urang mah sukuna roromeheun. Dibalik, Raheut anjing eta ban. eleh ban. Ban pasti eta raheut euy. Anjing suku urang mah anjing roromeheun anjing. Risol. Nanya. Karunya keur sare ieu ciga si Anwar BAB nya. Risol. Karunya tak kieu kondisi keur dagang terus kasarean. Linglung pasti Risol mas, risol. ditanya dek mau risol bingung bener euy. Ieu mah nya Anwar BAB. Tah geus bere tisu we. Risol mas, risol. Asli geus lain kait office deui ieu mah euy. Mas, So ti pisan eta nya resiko dagang terus sare pas diudangkeun kudu meuli nya kitulah nyawa can ngumpul ditanya risol dibere helm tinggal anjing. Innalillahi. Naon itu anjing? Perang gila cek kumaha. Wah, anjing euy. Kumaha aing teu ngarti euy. Si eta kene nu diteungeulan. Nyaho meureun balad nya balad nu si botak eta teh euy anjing. Ah, anjing da bahasana Afrika ieu urang ke diajar heula lah. Alah. Eta aya budakna anjing suku budak eta mah. Nya indungna we sangean nya eta mah. Indungna we sangean anjing eta pada suku budak anjing. Karunya salah kitu nyawana naon nyol digaplok anjing. Wah, anjing si ibu ieu sangean geus teu kuat mun kamari katahan ku puasanya. Katahan urang geus sarua geus teu kuat sabenerna. Kumaha euy tapi da encan euy. Ah, ieu 17 Agustusan ieu mah nya. Si ibu ieu overacting teuing euy. Padahal can dialungkeun eta ingat puas ibu. Overacting teuing ge si ibu pada anjing. Mah si ibu ya nya empok jeruk anjing. Ku diseblok anjing eta mah bisa kasurupan anjing. Bagelanya eta 2 tahun kamari challenge kitu nya. Asem-asem kitu euy. kenapa lu ngapain nyobain asem gitu dong? Teuing nyaho ke orangnya dek di reaction ku urang. Ah anjing. Tak cai ge tong motah teuing maneh teh euy. Motah teuing leuwih nyeri eta euy leuwih ku asem-asem teuing leuwih nyeri ti sedotan asup kanu irung anjing tingali ah. Heuh belegugnya mang ini saha sih teh euy. Langsung tancap tanpa lepas, Cok. Jo anjing. Wah dah hese ieu mah katahanan ge euy loba nu nahanna eta mah euy. Lainnya bisa mental gitu euy. Teu saimbangnya. Sebenarnya mah olahraga anu beuteung buci trek ieu mah nya lain sit up euy kudu nama. Bingung aing ngomong naon euy. Urang ge sarua jeung tukang risol tadi loading kene bisa kasarean euy. Beak euy teu karasa euy. Ampun budak mun materina rada kurang loba nya. Apa mun kamaya loba libur euy ku lebaran kaganyel euy. Ku kupat anjing ku opor nya. Pona bodak anu marane masih kena di lembur euy. Heuh kitu we. Calaga di lembur teh urang nanya serius eta teh nya. Anjing maneh kudu ka lembur anjing tong poho balik tah. Nah deui nya anjing ngomong kalem euy rada loading aing euy. Tapi kitulah bodak. Pangidi di next episode nya jeung Ipin Capruk. Cas.